para wargi sepuh anom hormatan simkuring dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun mindeng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun satutup umur kahayang patema-tema karep terereh-rereh dagening nu bakal karasa jeung karandapan mah angin kadar ti pangeran. Simkuring 37 tahun ngalamun satungtung dinas kahayang marakayangan hayang jadi jenderal titis tulis bagja awak ti pangeran ukur jadi kolonel tapi kan kaki wari. Alhamdulillah uih deui ka pun adi genep tahun lelengohan saur mangasa apa tadi naon namina teh nya ibu nya bapak ngagengkeun putrana sadua-dua genep tahun lelengohan kusim kuring kan terus ditaros pu geura milarian deui atuh ya ngadongeng heula sim kuring pu geura milarian deui atuh me aya pibatureun hirup saur pun adi duka cenah duka bade iraha jig atuh cenah pangmilariankeun wios nu teu aya pangkatan oge maksud teh pangkatan teh pan pun adi mah guru ngawulang di SD Kampung Rambutan maksudnya teh untuk tentara untuk PNS lah gitu saatosna pun adinya ngem gitu abi burber kakidul di jugjuk kakulon di borok kawetan di teang kakaler di palire suwung temendak dina hiji mangsa dina sasi Agustus kaparumnakeun panginten dina sasi Agustus kaparumnakeun kirang langkung kaping 20-an lah panginten pun adinya nggem kasim kuring dina kaping 3 September dina dinten Minggu badaya tamu tamu di mana tamu di Depok sabaraha urang 20 urang 20 orang abdi tentara kedah ngawe strategi tentara pamiti Depok 20 orang kedah 30 langkung ngangkat telepon mangaca cak wayahna kaping 3 September ka Jakarta wartosan si anu aya naon saur mangaca dek katamuan 20 orang di Depok dinten Minggu kaping 3 September singkatna carita dina kaping 3 September nu di dapur sibuk bade katamuan teh anu ngamparkeun samak mah anu masang sound system anu sagala rupa diaya-ayakeun bada lohor ngabring nu ti Depok ngaleutkeun ke ngabandaleut 20 orang langkung 20 jalmi langkung dina kaping 3 September simkuring surti naon pamaksadan kula wargi nu ti Depok dongkap ka bumi nuju Taruang sabada lohor abdi miwarang ka mangaca cak candak almanak nu gantung na bilik na panto dapur mangaca guruduk nyandak almanak abdi nyalingker sakedik almanak ku abdi ditangkupkeun abdi mendekung ka nu Maha Agung Mujasmedi kahiyang widi minta pituduh naon anu aya angka sareng tanggal anu nabrak dina almanak tengendak lami kinten-kinten 2 renghapan aya ngolebat angka 11 rada lami 11 itu mangaca aya saksina alhamdulillah saur abdi aya pituduh ya naon maksudna tanggal 11 sakali deui abdi mendukung ka Maha Agung Mujasmedi kahiyang widi mepetkeun jampe pamake sabisa-bisa ngelebet deh angka 12 angka 11 ngolebat 11 tidinya abdi ngiring dari masamuan teras ka kulawargi anu di Depok simkuring tumaros pan sampai tepang harita dina kaping 3 September sahara kana nu ti Depok anu tertua mah pamegat abdi tina surya akang nu palibangkeun upami nu paling rakana pisan mah si teteh cenah aya nya duana naon teh ka dia bade dikumahakeun ya barudak ti langkung saur ti Depok saur abdi 11 kaping 11 sasi 11 jadikeun alhamdulillah insyaallah enjing dina dinten Sabtu kaping 11 sasi 11 dina tabu salapan
Insya Allah simkuring bade ngawalimahan pun adik. Simkuring penasaran 11 nu kadua naon, aya 11 ngolebat ngan teu rada lami 11 nu kadua hameng. Iya pasti bakal aya kejadian aneh dina tanggal 11 pikeun simkuring. Anu kahiji tangtos simkuring bade ngawalimahan enjing, anu kahiji nembe kenging walaran kamari dinten Rebo. Abdi nuju di kantor, telepon tipun anak nu nomor 3, manggilna ayah, ya tolong Adi, namina Adi, ya tolong Adi besok jemput di stasiun Jatinegara jam 4 sore. Di Bujang ku Abi teu 4 sore, cana ka bumi di perjalanan nyarios. Ayah hari Sabtu jam 1 harus antar Adi ke Bandara Soekarno-Hatta, Adi mau berangkat ke Itali. Janten pun anak anu nomor 3 kenging tugas belajar di Itali, angkatna enjing tabu 1. Bingung kanggo simkuring akhirnya badanten sareng kulawargi. Anu nomor 2 di Bogor antukna si Cikal, si Neng anu nomor 1, Neng wayahna tong ngiring ka lembur. Enjing tabu 1 jajab Adi ka bandara, ayah pulang ke kampung sama ibu. Dua kejadian aheng anu tadi simkuring ngahuleng ngarga meneng salik sidakep sinuku tunggal mayunan kalender mayunan almanak aya angka 11 ngolebat 2 kali si mana horeng aya bakal aya 2 kajantenan anu ya salah sahiji kedah di candak. Ieu nu langkung penting murang kali angkat enjing ka Bandara Soekarno-Hatta insyaallah dijajab ku Raka. Gitu menawi dongeng sepintas. Para wargi sadayana sepuh miwa anom hormaten simkuring. Anu kadua simkuring ngahatukeun rebu nuhun laksa ketigrah kabingahan, bingah ka giri-giri, bingah armawata suta, bingah nu teu aya wates wangena. Wirehing urang sadaya dina weung ieu tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai, mengkeutkeun tali mimitran nyambungkeun dulur nu jauh, manjangkeun baraya nu anggang. Sakantanan silaturahmi, sakantanan dedel doa karena tasakur bini mah anu nembe ku simkuring di bahas. Atuh anu kadua ieu mah etang-etang tawis kaasih pangrojong ku rasa sono, tambi lengoh kalemoh pohan tambah mulang ngalong kewang, hatur lumayan sasieureun sabeunyereun sarpuk samerang nyamu, pecah belah lalap rumbah mugia janten barokah. Simkuring sakulawargi nyayogikeun lalawuh saaya-aya mugia ditampi kumana anu marahmai. Oge anu pamungkas manawi simkuring moal bade seueur saur panjang cumarita. Simkuring seja neuk teu kranggeun nilas Manggaran mungkasna mangsa dina ieu biantara sangkan ngajirim eusi subaya mibanda nyata. Urang tutup ku beber layar poe anyar lulus panglus ginuluran. Mugia urang sadaya nu aya di tempat ditebihkeun tina marganing balai, dianggangkeun tina sagala gogoda, disarengan ku luhur kuta gede dunya jatnika sapapaosna bagja dunya rawuh akhirat. Sakitu rupina nu pikahatur kirang langkung hapunten anu kasuhun naik sado kaluy panjang kudana abrut-abrutan pidato ulah panjang-panjang patuangan tos kukurupukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna kedal pangrojong pangbagia pidua ti pemerintah desa kukituna bapakku anu baris ngadugikeunana mangga disanggakeun waktosna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Pribumi pangarsa Bapak Kolonel Yasa Nur Yasa STMM anu dipihormat kalih keluarga Jembarna, para sepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh pemuda anu sami dipihormat, oge rerencangan ti aparatur pemerintah Desa Ciranjeng anu sami dipihormat, para ketua lembaga kalih anggota BPD LPM Karang Taruna, oge para ketua RW, ketua RT, ketua DKM anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Hadirin sepuh anom rahimakumullah, sabada tadi urang sadaya nyimak marhatoskeun oge ngadangukeun gundemna di Sahibul Maksad anu langsung. Alhamdulillah anu parantos didugikeun kalayan entep seureuh bewara ka urang sadaya. Alhamdulillah sadaya na parantos kahartos, sadayana parantos uninga. Kukituna sim kuring asmana pemerintah desa oge sadaya masyarakat Desa Ciranjeng sakumaha parantos tadi didugikeun aya 3 poin tasakur binikmat anu didugikeun dina wengi tingawitan tatahar oge panginten ke enjing pelaksanaan oge tadi parantos rinci didugikeun sadaya kanikmatan anu parantos katampi ku keluarga Jembar Bapak Kolonel Yasa. Kahiji sim kuring ngaraos bingah oge bagja ku ayana masalah sawios masyarakat urang, masyarakat Desa Ciranjeng tangtos pienteungeun kangge generasi muda anu parantos nata kulawargi kalayan cita-cita anu tadi parantos didugikeun diantawisna anjeunna tasakur binikmah wireh 37 tahun ngabdi ka negeri ngabela negara. Alhamdulillah salamet tuntas teu aya halangan rintangan naon-naon. Sadaya pamaksadan anu dilaksanakeun atanapi dituju ku anjeunna kalayan lungsur langsar teu aya halangan rintangan naon. Uwih deui sareng urang sadaya masyarakat ieu pitulung Allah Subhanahu wa taala anjeunna janten deui masyarakat salamet oge anu panginten janten kabingah tiasa janten ngajantenkeun penerus anjeunna salah sawiosna putrana ayeuna tos diistrenan janten letnan 2 ieu alhamdulillah picontoeun kangge generasi muda oge para sepuh sadayana panginten ku cita-cita anu kiat, tekad anu kiat, oge pelaksanaan teu pantang menyerah, teu pantang mundur, biasa ngalaksanakeun bela ka nagara sehingga 37 tahun teu karaos anjeunna parantos ngabuahkeun hasil diantawisna nganjengjangkeun generasi kangge ngalahirkeun putrana janten abdi nagari deui. Salajengna panginten enjing anu tadi digigikeun ka kituna sim kuring umajak sakantenan ka sadaya masyarakat Desa Ciranjeng khususna para tatanggi di dieu oge kulawargi kumargi kauninga ku urang sadaya di desa urang nampi oge aya anu nyerahkeun ka sadapaingan ka Ciamis. Tah kituna panginten hapunten Pak Kolonel upami sabagian di masyarakat Desa Ciranjeng aya nu jajab ka kidul panginten di palih kulon Bapak oleh keluarga Jembarna oge bari jajab dina sakantenan pelaksanaana sami sareng di dieu. Kituna hapunten oge nyuhunkeun ka sadayana mangga engke enjing anu henteu ngiring mangkat di palih kulon panginten anu ka Cipeundeuy ka sadapaingan mangga sakseni di dieu sakantenan sim kuring ngiring ulem ka sadayana urang saksenan urang regregen anu gaduh maksad. Salajengna panginten kagiatan anu sanesna enjing teh aya gerak jalan dina raraga Hari Korpri Kabupaten Majalengka ti palih wilayah selatan anu dilaksanakeun di Desa Panjang anu kapihatur hapunten ti sim kuring bewara atanapi kangge ngadugikeun ieu teh sapertos Bapak Kolonel anu entep seureuna parantos sakitu nyundana
yang kuring anu lami di Sunda memang biasa biantara sapertos gitu nah hapunten anu kasuhun kalayan diakhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, doa oge kesarengsena urang baris nampi tuang dilajengkeun kana acara nada dakwah Pak Yusuf nya dan tentong wakawih tos tuang teh caralik deui di dieu bade ngopi sayogi siap insyaallah. Mangga palebe kanggo doa di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala wa habibina wa safina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka kulli sahabati rasul ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afini amah wa yukafi majidah. Ya rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dimi sultanik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana dolamna angkusana wa illam takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi aujini an naskura nikmataka allati an'amta wa ala walidayya wa an amala sholihan tarduha din bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sholatan tunzina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indakal darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jami' haratibil hayati wa badal mamat. Allahumma apina min kulli balai dunya wa dabil akhirati wa sari dunya wa sari akhirah wa falana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.